Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang ti kelompok tilu bade ngenalkeun salah sahiji wisata nyaeta CIC. CIC nyaeta Ciwangun Indah Camp. nu pertama, urang bade ngenalkeun diri urang masing-masing. Abdi Kalina Parajita Dewi ti kelas 8B. Abdi Tanayla Susanti di kelas 8B. Abdi Rahmat Fedra Azza di kelas 8B. Abdi Ayu Ambarwati di kelas 8B. Abdi Bagia Firena Zahra di kelas 8B. Jadi ayeuna urang geus aya di jero tempat ieu. Nah, tempat ieu teh nyata Curug Tilu Leuwih Opat. Nah, di tempat ieu teh aya sababaraha tempat deui nyata. Ada Curug Tilu. Terus aya Curug Asupan. Terus Aya Leuwih Kacaki. jeung Aya Outbound. Nah, tadi kan geus disebutannya naon wae tempat-tempat nu aya di dieu teh tah. Jadi tempat-tempatna teh aya Outbound, Curug Tilu, Curug Asupan, sareng Leuwih Kacaki. Nah, ieu teh tanda-tanda arah tempat-tempatna namun kadinya hadir. Jadi aya dua jalan. Ieu teh aya Curug ada Outbound, Curug Tilu, sareng Curug Asupan. Nah, nu kadinya handap ka handap. Nu ka handap teh ka Leuwih Kacapi. Jadi ayeuna urang bade ka tempat nyaeta Curug Outbound. Pertama ada Outbound, terus Curug Tilu, sareng Curug Asupan. ayeuna urang bade jalan Kerja deh kerja. ka curug. Mau ngomong Jadi ayeuna urang teh bade ka tempat Outbound. Tapi sebenarnya tanjakan jangan sadina teh rek pasti bade naik Facebook kan ieun gitu jadilah jadi murah sapena kan. juga ada kolam-kolam. Jadi di bagian kolam-kolam. Tungguin. Coba lagi, ayo. Yuk kita cobain. Ini mau pegang mau pegang. Iya anu nuju nyobian. Kalian mau kemana? Nah, jadi di tempat outbound ieu teh aya tempat panahan, terus di lurna oge aya siga tanu rek jalan-jalan, terus aya jembatan sareng aya kolam oge nu kararitu, terus aya lesehan meureun jang dahar meureunnya. Ayo mau naik. Aku ayo guys. Gak boleh. Si Ayu nih. Ya udah yuk. Dia ayeuna ka mana? Sini aja weh. Itu Jadi di dia aya kolam-kolam oge. naik eta we balik deui. Bungsin. Itu dia berenang di dia tah. Tinggalinya kayak renangan gitu jadi cina teh. Ciga Milo. Ciga warnanya ciga Milo tah. Ih. Ayo kamu ih. Gak bisa diputerin nama. Terlalu berat. Puterin. Keberatan kau. Udah. Kalian udah. Dirinya ya naon. Nah, jadi eta teh tempat jang panahan tuh di tukangnya nu di tukang. Jadi ayeuna urang aya di tempat Outbound. Di dia oke aya salah sahiji curug. Ngan eta teh sabenerna mah lain curug, tapi aliran ti cai nu tina curug gitulah pokokna mah.
Tadi ayeuna urang bade ka Curug Tilu sareng ka Curug Asupan. Ayo, kurang Lewat maju. sini tuh. Kecil juga depan aja. Ya. Ya, makasih. Jadi tadi ada petugasnya. Jadi bieu aya petugasnya anu masih antarang ka urang. Upami Curug Tilu mah teu ditutup. Jadi nu masih kene bukanya eta Curug Asupan. Nah, jadi ayeuna rurang teh keur jalan nuju ka Curug Asupan. Sabab tadi Curug Tilu leuwih 4 nama geus tutup. Tah, jadi ayeuna teh rurang teh keur jalan nuju ka Curug Asupan. Ayeuna harurang ke Curug Asupan. Sarang Curug Asupan. Nah, jadi ieu teh aya musola diri bade salat. Jadi lamun akan Pray. Pray-nya. Hey. Yo curug nanya. Boleh datang tuh gandeng-gandeng teh. Salah caina. Lamun ka dieu. Kadenya soalnya jalanan leuweung. Arurang teh datang ka dieu teh saenggeus hujan. Jadi pas arurang datang ka dieu teh si jalanana teh bara recek. Masih bara recek nih. Soalna loba lumpur. Nah, ayeuna teh arurang geus aya di kawasan Curug Asupan. Nah, Curug Asupan sorangan aya di tukangan tebing, tiga tebing gitunya. Pilih lapar aya kasir. Jadi di dia teh caina masih kena bersih, masih kena herang. Masih kena herang ya caina tuh. Carita nama maranehna teh hayang memecai da cenah mah geus barecek tadi geus barase ke skarotor sukana teh. Jadi memecai we babelaskeun. Tapi da ai urang mah embungnya. Jadi urang mah cicing we di kantin dahar gitu kan mantep da lain bulan puasa ta eta teh curugna katingali kan tadi tah. Jeung lamun urang naik kanu tangga nu hiru ieu teh urang teh bisa ninggal pemandangan anu alus pisan jeung bisa oge ngadapatkeun spot alus jang foto sarengnya jang foto. Nah, soalnya tukangeunna teh pas pisan curug gitu kan jadi alus gitu. Nih kacirina teh parada raras kitunya tak apa lamun pas balik nama bisi hujan gitu kan bisi naon kete balik ka ima aratil isuku teh ini rarujik ay. Nah jadi eta teh nu aya saung-sauk kitu teh eta teh kantin di bangunan teh eta teh kantin. Nah eta teh nu keur dahar teh abi ka eta teh nya tuh udah cek abi oge naonnya tong ngomecai kan para dalalabu tuh bajuna teh barasih kabeh amit-amit. Ayeuna arurang ketika pengunjung kagiatan. Nyaeta kagiatan arurang anu ngalilingan tempat wisata di Cimahi nyaeta Curug Tilu leuwih 4. Nah, jadi sakieu we kagiatan di arurang poe ieu hampura ieu aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngelaksanakeun ibadah puasa.